Itunya. Ngaji ibadah teh sebagian keterangan aya diluruti. Hiji ibadah khauf kemarin insyaallah harus dibahas. Kedua nyaeta gejala naon? Hubi negatilu adalah roja. Iya mah syukur baik kita ini memang insyaallah kadang-kadang bapak-bapak di rumah para kusuningan sana suningan saat dosa di taros kemarin sadayana buka apa lupa gitu. Kemarin kasih kuring aya nu sumpi musim kuring buat apa khaufna luka kuring tak khauf berarti nunda tanya. Cek sebagian keterangan ulama ngaturkeun ibadah teh aya dilupi nyaeta sirkun. Salah satu asnafin aya tilu pirang-pirang asnaf tilu pirang-pirang golongan. Jadi nyaeta ibadah kelangkungan nyaeta sebenarnya khauf arti khauf teh risi rempat sieun naon hartina di dieu ai tegasna al khaufu ari khauf nyata min adabillah sieun kusiksa Gusti Allah rek teu sieun kumaha lamun urang siksa Allah sedeureun siksa Allah mah pangenteng-entengna lamun urang diasupkeun kana neraka urang contoh bae mah contoh atau misalnya urang ngagampal nyaeta pangentengna senal tina neraka abolotrok nyaeta mun pangentengna eta kudu sakitu rek kumaha cara eukeun nikahan tina siksa kubari sakitu kade urang teh seuningan hayang nepi kana ibadah urang karena sieun kudu nyumponan kana tilu pirang-pirang perkara mana mentilu hiji yastahilu nafsahu nu kadua nyata wa yastaqilu hasanatihi nu katilu wa yastaksiru sayyiatihi insyaallah eta lamun urang nyumponan kana eta perkara insyaallah dilibatkeun ibadah khauf nyumponan kana ibadah khauf itu nomor kahiji nyata disebutkan nyata yastahdiru nafsahu kudu rasa rumasa diri pribadi hina rasa rumasa diri pribadi lemah rasa rumasa diri pribadi nyata teu aya kakiatan hina kabina-bina di hadapan Gusti Allah nah margina urang lamun emut kana urang contokna urang didamel tina naon nya bujang-bujang orang diciptakan tina mani yang kalintang orang jijikna ku syariat lahiriah kalau yang kalintang nyata hinana eta orang teh diciptakan tina ta perkara kumari sakitu urang sadaya kudu rasa rumasa nyata diri urang teh hina teu aya kakiatan teu aya kagedah hina kabina-bina di hadapan Gusti Allah kumaha mun begitu mau disebutkeun lamun teh rasaina teh urang disebutkeun lemah doi teh aya kagiatan lamun teh aya sifat eta rasa urang gagah kuat nyaeta urang biasa kakuatan teh eta disebutkeun takabur lamun jalma takabur walaupun tukang ibadah tahu kajeuna sieunna ada di Gusti kadang-kadang anu badina ahli surga dikawukeun tina surga nyaeta lawan laknatul saha nyata iblis diparentah ku Gusti Allah nyata kudu sujud ka saha ka malaikat teh ka Nabi Adam alaihissalam cek sebagian keterangan lunsur dawan Allah dina Al-Qur'an kumaha dawahanana wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin diparentah Gusti Allah eta nabi saha iblis nyata kudu sujud ka saha ka Nabi Adam sakabeh malaikat sujud terkecuali anu sujud teu turut ka penaparentah Allah nyata
ini nah cenah teu sujud rasa rumasa diri kita lebih kumpul lebih muncul lebih naon lebih sae tinimbang nabi beda rasa rumasa dirina diciptakeun tina ari nabi Adam di mana tina teu daekeun sujud kah bisi kitu bisi takabur jalma teu rasa hina dirina lemah dirina teu aya kakuatan rasa hina di hadapan Gusti berarti eta jalma rumasa diri pribadina hina beda diciptakeun tina air anu kalintang dinana kali diciptakeun tina air apa itu hina kabina dan aya sugan leungkeun ieu contohkeun urang contoh leungkeun urang diciptakeun naon kitu hiji barang diciptakeun ku Gusti Allah kalakuman nyaeta manusia contohna Al-Qur'an ali leungkeun ali diciptakeun tina berharganya ali kamu dibandingkeun jeung urang mahina kabina tapi ulah urang bodog kaharpa kamu urang teu aya rasa urang takabur kadituna insyaallah walaupun eta rasa hina diri pribadina bakal genikeun nyaeta dimuliakeun ku Gusti Allah kade rasa urang naon takabur takabur teh nyaeta wahwa nyaeta ari takabur kadituna teh nyaeta nu sebagian takabur teh nyaeta jalma anu ningali kana dirina rasa naon punju rasa gagah rasa rongkak gitu bi ainil izi gitu. Man ro'a nafsahu bi ainil izi nyaeta ningal kana diri pribadina rasa gagah rasa kuat rasa henteu hina teh eta jalma takabur gitu ningal ka jalma anu senden rasa hina rasa henteu naon sae eta henteu urang gagah teh eta rasa takabur gitu eta takabur jadi rasa diri pribadi teh asa alusna teh eta bisi contohna bujing-bujing urang mah ngarepkeun kana surga ahli surga baik takabur mah dikalon tina surga komo urang nya lain ahli surga takabur kasih laka dina Gusti Allah. Jadi urang sadaya lamun urang ibadah wa huwa ya'budullah wa huwa ari ibadah eta ibadah ya'budullah ibadah ka Allah ala sabilil khawfi tetepan kana jalan anu dikasih sieun takut sieun siksa ti Gusti Allah tah saraseueusna keur urang ngalieukeun eta urang sieun siksa Allah nyata urang kudu rasa hina diri pribadi urang yastaqiru nafsahu tak hina nah cenah subekeun unsur urang kudu musuh kudu tawadhu artina urang rendah hati DP di hadapan Gusti Allah bujang-bujang di hadapan Gusti Allah di hadapan orang sakabeh makhluk atau orang manusia eta teh kudu urang DP hadap asal teh insyaallah jamaah anu DP mah bakal diangkat derajat ku Gusti Allah gitu. Sabalina jalma anu rasa teu naon rasa urang makhluk eta jalma bakal diangkat ku Gusti Allah. Ini secara singkatnya. Nomor 2 nyaeta ibadah ngalangkungan kasieun hartina haute. Nu kadua wa yastaqillu hasanatihi. Hartina nyaeta urang rasa ngasakeun nyieun kasaya. Lajan urang masuk salat cara kakatu
ibadah nusadena ibadah mahdo atau ibadah luar mahdo eta teh rajin urang bejeng-bejeng anu wajib sunat sok dilakonan. Kadang-kadang orang bujung-bujung anu contohna ngalakukan ritual atau orang anu hablum minnas ge urang melawan saya ngan kadek bisi eta teh kudu diraksa kudu rasakan saeutik eta teh kausan da eta teh hakikatna yen urang ngajalankeun kana eta kahadean hakikatna mah eta pertulungan Gusti Allah. Lamun urang rasa rumasa urang papedana penggetok dina ibadah bagedongan contohna sholat atau urang zakat puasa haji kadek eta teh jeung sajabana dirinya kumaha sakitu asa paham seueurna nyieun kahadean kumaha sakitu bisi disebutkeun ria ria kadek eta teh contohna ieu iya saur nabi iya kurusieun aratin antuk itu yang ulunau nyampur dan arajin kabe to'at Allahi kana to'at kagusti bihobi kalawan mikarsa sana'il ibadi nyetak pangalam ya bisi orang beda orang tukang ibadah datang le asa dina ati teh hayang nawa pamuji di manusia mungkin teh aya hargana di hadapan Gusti kali nampaha di to'at aluku bakal leungit kabur sababna eta perkara hayang di alam kepada manu naon leungit teh nya ka akmalukum amal-amal arajin kadek ibu osok itu kan dari ria mah bisa wae ibu kupakaian bisa jadi ria kusna bisa jadi ria gitu ibu atau naon baik perkara bisa ngajadikeun ria hayang katupa kepada manusia hayang dalam kepada manusia bisa eta teh kade berarti bisi aya dina hate ngacik aya sifat ria kade paur kabina aya di katerana fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Neraka wel nyata ancaman jalma anu sholat mana anu sahur mana alladzina hum yura'un terus meninggal ma'an ria dan kalau sholat tapi ria eta teh neraka wel kade neraka kade berarti bisi dina hate ria hayang katempo kepada manusia mana urang kembali kade urang rasa nyen kahadean teh saeutik bisa tan bisa nyen kahadean itu dan bunyi kata kahadean amin illa billahil aliyyil amin kudu dulu Gusti lamun urang digerakkeun ka kahadean kudu nama bila mana urang nyaeta biasa ngajalankeun perintah Allah sebutkeun hade alhamdulillah syukur ka Allah muji ka Gusti Allah begitu ibu turun atau setengah 10 atau setengah jam atau setengahnya lanjutkan Pak selawatan assalamualaikum ya nabi
orang mah biasa rumah orang baru kalau namanya orang tua muludan atau mulidan nggak harus ada namanya ya sok ayakeun muludan orang bahasa langsung ke bapak mau muludan nya karena orang mah sok dibahas bisa kali ke muludan intinya boleh tidak sampai ibaratnya nyata menjalankan hal muka dua bergen nyata wayas tatailu hasanati kebebasan rumasa dari pribadi can seueur nya kasaya kumaha tenang abdi pengetahuan saya teh alhamdulillah eta teh bi'aunillah hartina kumalakuman pertolongan Gusti Allah sabab urang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi urang mana saya sebagian hadis anu name iyyakum takhlitu an takhlitu ta'atallahi bi hubbi sana'i ibadi fahabito a'malukum. Urang sadaya yang dicampur ke taat jeung pamuji aya dipuji kepada manusia ku kitu teh bakal leungit nyaeta naon amal hartina lain leungit amal tapi leungit ganjaran tulisan itu kan urang koma lamun urang ibadah teh kade bisa aya urang taat ka Allah teh dicampurkeun nyaeta aya sepeda dipuji kepada manusia kade teh. Terus Ibu ayah kaya? Iya. Bu ayah? Iya. Dulu kan? Bagus sekali awalasnya. Tapi arti itu menjalankan perintah Gusti. Saya yang bisa disebutkan raditu billahi robba nabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwana. Kemarin sakit orang sendiri kau ya kita dipanggilkan dengan Gusti Allah ridho adanya saya yang ridho cek sebagian keterangan ibu harus sebut ridho teh suruh qalbi bibulul qadha hatina urang itu kana nyaeta paina papas teh qadha di qadar anu ditantukeun ku Gusti Allah rasa teh pahit kadang-kadang sok loba atau seueur jalmi anu teu ridho kana qadar di qadar Gusti Allah sok aya sebenarnya itu kadang-kadang sababna tinggal tina paningan kadang-kadang contohna batur mah nyaeta untung urang mah ibu sok aya seperti itu batur untung urang mah ya Allah anu terawas batur mana kabunga urang terawas kade bisa aya seperti itu sok aya gitu panas satek teh sok nyebrean mah ya Allah kade bisa gitu eta teh sebutkeun lamun bahasa teh nya teh naon urang mah sok senang sok papanasan tuh pilih Pak kudu mah lain itu bila mana batur salah urang katana menang keuntungan urang teh buru-buru syukur Allah alhamdulillah ini datang urang keuntungan sugan we itu artinya keuntungan mana kabungan lain ngumpul nyaeta dari berbalina tapi urang sugan we menang retro bangsa itu betul batur buka mobil itu alhamdulillah itu sudah ini waktu urang mah eta mobil mohon tadi tadi mah sudah berjaya apa ya mendadak teh biasa lantai kumahakeun mohon da karos urang ibu-ibu baliakan ke pamosan mobil cat aja mun tadi teh ka dieu mohon padahal masuk urang alhamdulillah jadi moyo senai di mana cenah ladasna gitu kadang-kadang sumur bentuk-bentuknya asal itu kan cara nanti cara kalaku gitu. Terus kata
ibadah ngalakunan haute nyaeta wayas taksiru sayyiati kudu rasa rumasa seueur pisan urang ka Allah ka Allah. Nah jeung seueur aku diri pribadi seueur ka Allah. Kira-kira da ibu sapoe saeutik teruskeun ka ibu sapoe saeutik 24 jam. Kira-kira seueur urang saena atau seueur urang Allah. Seueur urang pikirna urang seueur urang pohona. Seueur tasbihna seueur urang pohona. Jeung sajaban tidinya kira-kira contoh ieu we lah bisi can hartosna sapoe saeutik anu wajib urang yang digawe teh 5 waktu. Tah 5 waktu urang teu kalaku. Contohna sawaktu aya 5 menit aya itu 5 menit aya 5 menit contoh sholat 5 menit lamun 5 menit kali 5 sabaraha 25 menit itu setengah jam pakai ibadah ka Gusti. Kadang-kadang sholat teh urang olahraga tapi kalau tina eta sholat kadang-kadang bisa aja hate urang teh bisa menjaga kadang-kadang urang di kamar teh bisa aja cacakan urang eta anu sapoe saeutik urang 5 waktu teh bisa aja nya mana ulah seueur teh urang aku kana loba kausan tapi urang kudu ngaku seueur urang ka Allah nah cenah sabab kadituna jadi urang mati buru istighfar ka Gusti Allah buru urang jadi sababiah urang seueur kajian ngajalakeun kahadean. Nah cenah urang teh saperti ieu bisi urang sebutkeun ujung lamun rasa urang asa pawawanan yang kahadean takade isi bisi ujung urang takabur gumade hayang kapuji takade berarti gitu baingan saurna man saja habida anu muji nafsahu kana diri punten ya man saja man habida anu muji nafsahu kana dirina ala amali sholihin peda urang geus bisa ngajalankeun amal sholeh. Nu kieu pangkat makan teman-teman kitu. Doa leungit syukurana kadituna wahabi wa amal leungit ganjaran amal kita lamun rasa rumasa diri pribadi masih kene urang rasa seueur nya hadean alam me diri urang pengetolna cek di ayah ayeuna cek dia ada abdi biasa abdi getol ditepas nyaeta usaha ku BH abdi biasa teh lampu aya BH aya BH soleha sama aya soleha mah saya nanya soleh kunari kita alhamdulillah kitanya salamina kunari mah soleha aya kade sing yoyo sieun sebut tapi teh ada di masa pokokna punya padu anu sunat ge tara kalaku nya tara kalaku gitu kade eta teh asa seueur we tah lamaan kitu kade bisi disebutkeun urang muji kana diri pribadi ulama muji kana diri pribadi pada urang amal soleh begitu faqat wa syukruhu wa habita amalu begitu daya naon ya saya makai saudara setiba gitu pada urangnya menawarkan teh eueuh di dibahasakeun dina kalimatna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Beda-beda bisa pamate kita karena pertolongan Gusti Allah bisa dikalkeun maksiat eta ku pitulung Gusti Allah. Tapi mudah-mudahan urang sadaya dina saat anu ayeuna tambah kekuatan iman sareng takwa terhadap Gusti hartina mampu ibadah ngajalankeun perintah Gusti iman ibadah ngalakuman tepat jalan Allah wa iman ngalakuan raja wa iman ngajalankeun hubungan isi kabina-bina kamu sebagai hubungan cinta terhadap Allah di Rasulullah. Bila mana orang cinta terhadap Allah di Rasulullah pasti moal aya salah siji perkara anu dipupang kana perintah Gusti Allah. Moal aya salah siji perkara anu digawe anu disarang Gusti Allah. Ditinggalkeun teh.
sabab bahasa cinta terhadap Gusti Allah. Kudu sakitu mudah-mudahan sadar di saat ayeuna tambah-tambah kegiatan Gusti Allahnya biasa ngajalankeun paretaan dan nabihan aku disanggupan bicara Gusti Allah. Kalau beribadah teh namina saburang teh diciptakeun Gusti Allah teh nyaeta kudu ibadah. Rutina sakitu kepehatur mudah-mudahan yang mempasang paidana khusus ke musik kuring anu gaduna dilupai dengan kudu dilaksanakeun urang hiji yastahtiru nafsahu hatina rasa diri pribadina di hadapan Gusti. Itu kedua wa yastahtiru hasanati urang rasa rumasak kudu urang rasa nemeh sagede kalusa sanggakeun urang tingkatkeun dina masalah ibadah nu kadieu nyaeta wa yastaksiru sayyinatihi urang rasa rumasa seueur karepatan buru-buru urang istighfar ka Gusti Allah rutin sakitu ala ditutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.